timnas aing mah Persib teh nah eta karena eta Cul budak, cul pamajikan gitu. lain. Culko Hermawan. Karena orang ningali kamari sih playmakernya Tom Haye gitu. Jadi si striker teh memang bukan buat untuk nyetak gol, tapi saya teh jangan ngobrak-ngabrik pertahanan lawan gitu. Beckham nusuk gitu. Maksudnya saya pemain Marga Cipoang oge. Bala mah tinu kenteng Cipoang teh coy. hanya bagus. Pengelolaan tertib ge pasti pengunjungnya bakal tertib. Betul. Jadi aya istilah Anda sopan, kami hardcore. Wah. Bala hari gitu kan. Menggol teh mun menggol ka kanan. Mun ka kiri. Mun ka hareup. Bener teh lurus. Tapi itu orang betul. Langsung ngobrol kasih Beckhamna. Kayak itu. Anjing lu itu goblok. Aing goblok anjing. Astagfirullah. Keruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Podcast. Ucapkan salam heula brother, utamakan salam heula. Kan geus biasa assalamualaikum urang kan. Aing tengah dangu geus salam teh. Kudu pake sorry. sampurasun. Rampes. Dan selamat datang kembali di SMP Podcast. Dan kali ini edisi masih di edisi Lebaran 1447 Hijriah ya. Luar biasa. Mohon maaf lahir minal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Terima kasih yang sudah menonton. Iya. Yang Gesan, yang belum menonton mangga silakan Tonton dari awal. Betul. Dan kami SMP Podcast mengucapkan minal aizin, mohon maaf bila ada yang salah kemarin ya, banyak yang tersinggung atau apa, mohon maaf. Bila ada salah kata ya. Betul. Karena kan masih nuansa lebaran lah hari ini teh ya. Walaupun kita sudah seminggu berlalu lebaran. -7. Nah, eta H+. Sorry. Jadi puasa. Dan kita tidak hentinya untuk menghimbau kepada yang belum memfollow dan subscribe, like. Jangan lupa ya. Jangan lupa di follow dulu Instagram kita di SMP_podcast. Yo. Dan kalau mau follow Instagram kita juga boleh, ada di bawah sini. Dan salah nulis lain Fajar tapi Fajran cenah aing mah. Yes. Terima kasih atas koreksi dan kritikan. Kudu diedit deui urang, Bro. Dan hakanan lo bagi. Hakanan loba alhamdulillah karena kan kalau lebaran biasa dengan Identik dengan kue-kuehan, makan makanan, opor dan sebagainya. Kebetulan opornya sudah habis. Geus beaknya dibeakeun mokeun mah. Dibinatangkan. Pokoknya nanti bakal ada kejutan-kejutan ya. Betul, dan yang masih belum kebagian giveaway t-shirt dari Andi masih banyak ya. Masih ada stoknya, masih banyak. Dan kebetulan kita akan collab dengan salah satu brand terbaik di Bandung. Wih. Amin. Luar biasa. Alhamdulillah kita punya. Betul, kita akan collab bersama brand tersebut. Meskipun masih kecil-kecilan. Betul ya, lumayan lah buat kita mah ya. Oh ya, SMP teh naon enak? SMP Podcast hari ini adalah artinya aing naon? Syawal. Orang kala ya. SMP Podcast Syawal Membawa Piduiteun. Karena tadi tuh P-nya rek piduiteun, rek picuaneun, pi obroleun, naon deui? Diomongeun, Pi nyanyigeun. Teu lah. Jangan. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Betul, Amin, keberkahan amin, bagi amin. kita dan juga bagi teman-teman yang ada. Yo. Buat para pesona yang ada di rumah. Ya, buat para pesona di rumah. Pesan aku pesan kamu. Hampura brother, pokoknya pesonaku hampura brother. Pokoknya mah be yourself better than you lie. Yo. Tuh agak pasti. Pokoknya mun aya nu nonton berarti pesona eta. Para pesona. apa kana? Sarung atlas, sarung wadimor. Nah, Every you pass, I love you more. Tumen tumben gara-gara kamari makoli inaka berenangnya ditegur etanya. ditegur juga nama. Ayo ngebahas. Jadi ini kita akan- Realita Betul. kehidupan ini. Back to habit lah. Back to habit karena kemarin kita habis lebaran dan Yo. mungkin para pesona
penasaran kita teh kemana aja sih kemarin lebaran. Kalau Andi sendiri kemana aja kemarin? Saya mah ke Cililin udah pasti mudik. Betul. Kemarin alhamdulillah bisa kumpul bareng teman-teman di Kita kan salat Id bareng ya? Iya. Oh. Wacana nama wacana. Jam genep. Di aing karek hudang. Aing geus di Masjid Agung, aing teh mau balik. Molor kene anjing jam sakitu teh balik cai. Balik ya. Soalnya orang teh takbiranan nonton jeung pemajikan teh. Kebetulan kan istri teh Lain jika nu kesepiannya hayo we nindita ka imah. Ka dia tuh ka imah. Pan aing ge keluarga di bageu jang naon aing ge mamane cai aing. soalnya komplek aing sepi bagus mararudi kabeh. Pasti ya tidak pernah unggulnya. Betul. Sebagian. Berarti mana di Cililin ya nya? Cililin. Mudik teh. Oh, mudik ke Cililin. Ka mana deui? Oh, dua Hamin 2 H+2 di itu langsung ke Sumedang. Sumedang. Kota Buludru. Sumedang teh berarti Puseur budaya Sunda. Sumedang teh keluarga ti saha, Bro? Ti Nini ti Indung. Orang itu. Sumedang sudah tidak lagi sama. Mancing ini ngalina story mana coy. Tapi enak Sumedang sudah tidak lagi sama euy. Nah, Karena Panas enak mah. panas. Nya karena mengikuti zamannya semenjak aya bendungan Jati Gede emang jadi panas ayeuna teh. Tapi da kumaha eta nya proyek pemerintah teh da aya pro kontra nanya selalu. ada plus Jadi minusnya lah. setiap ada pembangunan teh akan selalu ada yang dikorbankan. Wes, gitu. Bener, Bro. Aing rada kritis ya Bapak. Korban perasaan. Henteu korban teh nya naon we eta mah nya dari bidang ekonomi terus dari bidang lingkungan Betul. hidup pasti aya nu sawi dikorbankan. Berarti paling jauh kamari mudik teh ke Sumedang lah nya. Tapi eta asa maneh nyawa nya si Jati Gede eta teh ngabendung 3 kecamatan asana mah. Saking kubadagna 3 kecamatan. 3 kecamatan? Heeh, Oh, gitu shit, kabeh. Nepi ka Iya, Col. barang hakan jelema teh Oh ampun. iya, jangan lupa. lapar bro. Berarti Darah. ke Sumedang ngabendung Oh geus nyawalan nya ente dia. Nyawalan. Nyawat. nyawat teh naon? Nyawat cakjut kana bawah nyawat. Ti kait atau Ada yang namanya geus bebasnya. Geus sawa orang binatang geudeui. darne dorgan. Oh, pemirsa orang binatang geudeui Itu anu. kebab teh make kertas aja. Oh, teh pakai kertas. Republik Kebab. Dahar jeung kertasna tuh goblok. Ini udah Berarti ka itu kamari Hari itu kamari. ngusep naon bro? Bawal nya. Pugu-pugu. Oh, Coba lah pogo wah. bawal kemarin. Wah, bawal. Tapi enaknya dibakar, digoreng di pesmol. Di dahar ngana geus. Dari di pelongo mah ngeunah di pelongo. Geus dibakar digoreng di pesmol itu di dahar mah Apa tadi. yang naon, tapi emang orang salut kanu pemirsa anu sok ngararusupnya. Ya. Da aing mah teu sabar. Sabar ya, gitu. Emang ngalati kesabaran sih cenah gitu. Padahal kan kamari ge Nguseup teh. pas nguseup teh gampang berarti di ente mah teu kudu nungguan atau nungguan. Anya anggar we ari nu balong masuk di parab mah hese. Balong matur. Barong wa urang. Oh, balong gua. Wantur. Nu batur mah baheula keur leutik tah aya. Sok malingan lauk dina balong batur. Sabaraha hari di Sumedang? Sumedang? Di Sumedang 3 hari. Celuari. Pulang we Panas kamari. tuh. Heuh nya eta Oh, mata panas. saprek aya Jati Gede jadi panas pisan. Siap deui disebutkeun panas Kan bisi anjing. daerahnya beda gitu Panas ya. pisan. Ngan tapi awena nya awena jadi wai marada paker. Aweuna lah usah. Marada paker. Madepnya. Terus balik hari Hah? hari naon balik? Balik hari Kamis. Balik hari teh- Kamis? Heeh, Kamis orang geus kembali ke setelan rohto deui. Oh. Gawe deui. Gawe deui anjing kembali ke setelan rohto. Mana ka mana? Kembali. Mudik ke keluarga besar, alhamdulillah keluarga besar ada di Ciwidey. Jadi bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Silaturahmi ke Bener. rumah orang tua. Meskipun Meskipun tetap ada silaturahmi tanda harus lain. tetap berjalan. Betul. Karena cek bahasa Sunda mah ulah parem obor merenya. Ulangan? Nya, Parem obor. ulah parem obor. Nyatu tinggal hurungkeun deui we padahal mah. Bisa. Mau korek. Mau korek. Mau korek inaka? Ulah pareumeuan obor teh berarti naon artinya teh? Ya, artinya mah tong putus silaturahmi lah gitu kan. Tong parem. Walaupun Walaupun ada Nya walaupun tanda lain, gitu. nah. Terus lanjut, ente ke mana? Oh, Mana ke mana, mana ke kota mana? sih, mau orang kota. Oh, orang kota sih eta. Ke mana? Muhammad Yamin ya? MT Haryono. Muhammad Toha. Oh, Muhammad. Tapi si eta hayo we ngawe ka aing si Reja mah. Asli, ka urang Si ke urang. anjing si eta boga teu keluar, ka gitu cek aing teh hayo. Lain kerari mah ke anjing. Ayo teleponannya anjing dina grup teh teleponan. Pas hari naon H+2 nya apa sih Ji?
asa mah ti mimiti hari pertama ge hayo we teleponan. Cek aing teh boga keluarga jelema aing teu diangkat teh anjing karunya cek aing teh. Diangkat da mah nya teh aing. Juraha aing ngabo. Ngenang mana kudu dibuka mana teh si pajar gitu. Da mana nelpon teh dina grup kudu. Sila aja teleponan teh. Karunya anjing batur. Aing bosan soalnya anjing gitu deh maksudnya agenda keluarga teh gitu deh bosan gitu. Karena geus template keluarga orang mah. Karena memang mungkin bautran maneh merantauna jara rau kan aya nu usaha si nuguna teh. Kamari teh ka Korea kamar. Di tambah adinya. Lain coy, bautran sieun nu balapan main bola nu kamari jadi tukang di Oh, mana. Sintayong. Goblok betul aing Sintayong anjing. Capruk we. Eta nu kamari cik maneh cilaka balik titen maneh. Oh si Bajai. Jadi eta ka Hong Kong, Ting jadi ting teu. ka Irak. Siga nama ka Israel, siga nama. Ka Iran. Amerika barang jeung Irak atuh. Kalau ka Seharusnya membantu. Tapi Irak. orang teu sibuk teh geus hapleus hiji, urang hapleus hiji kakaran nelponan mararane. Henteu Hari haman teu urang teu nyekel HP pisan sumpah. asli wani diriungkeun Wani sok kali aing mah soalna hari hama orang memang sibuk pisan tah hapleus hiji kakaran urang nelponan. Geus berarti misalnya sa Hari hama orang kaci reuneu. Heeh. HP orang pasti dipake pefotoan, dipake konten, pake nanaon. Pindah di katoha, HP orang dipake oge pefotoan. Tah urang teh sempet kontakan mah tah hapleus hijina aing ngahulang anjing. Cing ka mana deui nya ceu aing teh. Engko rek katen aing go teu jadi wae cai kayak ditungguan. Iya anjing. Jai hayu ka imah si Andi. Capek aing geus masak kupat. Anjing cek aing teh. Aing keur tutorial kupat, cek aing teh anjing. Kalau mah orang kerjaan kupat. Geus gitu teh. Aing teh pagi kamari teh ngelajeukna jeung si Iki. Ki kumaha cenah teh meuli kupat si aja nyen kupat anjing beas kene. Orang percobaan itu. Jadi lagenare eta mah. Benar. Kita coba aja dulu. Iya cang si aja itu balik. Tadinya orang kayak main teh pas takbiran teh. Iya talina mana itu bisa ditarik. Iya emang talian. Cuma Kena orang kayak main teh soalnya pas hamin hiji pas takbiran yang ulin lah cuman karena orang bete oge di imah gitu. Bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal katen urang we loba gaweun we. Oh jadi tapi terjadi. Haples hiji we orang rada ngahulang anjing ka mananya cek urang teh ka mana balik orang ka imah haples hiji teh. Langsung balik ka imah. Tapi teu pati rame sih lebaran aya mah. Banyak. Asahan ukurannya. Heeh. Vibes-nya kurang seperti Ciga lebaran-lebaran sebelumnya gitu. Ting kunaon sih urang ge ngerasa bahwa dari mulai puasa gitu vibes-nya teh nya biasa we gitu karena atau entah itu orang nages kolot, Tah eta. entah itu memang circle orangnya udah berkurang gitu. Jadi baturan teh tadi gitu. Karena memang kesetaraan publik coy babaturan mah. Jadi orang di masa ke remaja ya loba babaturan teh pasti kemana-mana teh loba balad gitu. Ya. Tapi ketika geus jika kieu umur dewasa mah pasti kembali ka babaturan baheula deui. Contohna urang kan ayeuna jeung marane. Nya balik deui. Sempat ke orang remaja loba relasi di mana-mana tetep we ari geus akhirna mah nya balik deui ka handap. Tapi bukan melupakan barudak lain. Masih aya karena mungkin sudah punya kesibukan masing-masing. Nya, contohna barudak urang anu can narikah mah nya masih kene sok memotoran, masih kene menikmati lah. Urang ge menikmati ngan eta perizinan we cenah mah. Soalnya kudu boga kudu rek izin ka pamanah teh kudu ngaheula proposal ya mah. Tah aing oge. Terus kan aya bulan puasa orang masih sempat bulan puasa tahun-tahun kamari mah masih sempat main bola lah, futsal heula. Abis buka teh futsal misalnya main bola mah geus eueuh anjir. Geus eueuh we babaturan teh maksudnya enggak ada kumpulan untuk ayo main bola, futsal lah geus buka atuh. Mah geus eueuh, Bro. Tapi kalau ngomong main bola, kamari timnas menang, Bro. Boleh ngebahasna boleh. Timnas kamari menang. Aing mah da karena aing mah barisan sakit hati anjing. Karena aing salah satu bobotoh nu nyeri hate lah Ini gitu. komenan eueuh timnas, eueuh naon tahun Persib bukan edan. Da aing karena ambekna gitu aing pas begitu si eta ngagokeun aing di KB nya eta teh akun IG gitu lah. Komen teh. Aku juga bisa beli. Lain maksudnya batur gitunya. Biar ngomongna di KB akun IG. Pokoknya anu ngapostingkeun eta pas si eta ngagokeun aing komen teh hampir sarua teh hakan ta goblok gitu we aing. Ayo urang masuk yuk parutan glodok.
Tapi emang si eta nah lo babisannya nu enggak. nya terusnya orang salutna kitu ari orang Bandung teh coy. Jadi non ngaran teh besar karena cacian pujian ada Bandung racun. mentality, bro. Bener. Karena orang nanya pas si Beckham kapanggil ke timnas gitu. Karena ada beberapa pemain Persib oge si Mark Lo kan asup kan. Kalau Tom Hayama kan memang kena sanksinya. Ya. 4 pertandingan kan. Pas si Beckham jeung Mark Lo asup, anjir loba pisan cacianana. Nah, ka pemain lain teu gitu maksud orang teh. Tapi dah cik orang mah henteu jadi memang asumsi para bobotoh teh pasti mikirna teh eta supporter Persija atau supporter Persebaya. Tapi cik orang mah da belum tentu tapi emang aya lah cuman untuk kebanyakan teh gitu. Jadi orang mikirna teh ieu mah jiga teh penghalian isu ya. Isu-isu nu rame babadikeun geus eta menurut orangnya gitu. Tapi meureun menurut pamiasa nu lagi sebagiannya sarua gitu asumsina juga urang. Teu urang mah ada beberapa oknum memang nya teuing nya maksudnya nya udah dititah meureunnan biar ramekeun. Yang ramekeun tak gitu. Contohna kan kamari rame MBG kan. Pro kontra na MBG kumaha kita kan ayeuna keur rame si eta bebeuskeun ngono si eta. Jadi di urang mah nya di siklusna gitu nya. Jadi siklusna geus hampir gitu sarua gitu. Yang nutupkeun Terus gampang diadu domba. tah gitu. Jadi yang memecah memecah ngaranna teh Ombak. Menyelam. yang memecah naonnya disebut nanti ke warga negara dan ke warga negara anjing gitulah memecah bangsa anjing eta Jadi kemarin ge orang lihat si Beckham teh loba pisan gitu nu ngahujan. nya Bapisan. aing teh najis sebenarnya mah aing nonton timnas teh karena emang tuh nya Syam Madahar juga budak leutik anjing Ini emang kumaha kemakana euy. wah mana eta dahar juga Aing teu aman. aduh aing Blackmink. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sok geus lah jika nu lalapar kieu aing mah euy. Duh aing anu nyelap deh, sok. Geus can ya. Kamari 2 gol Beckham memang oke sih. Cuman timnas kumaha ayeuna jeung timnas sebelumna? Menurut pandangan Andi sebagai pemain sepak bola Anjing sepak bola amatir. SSB non Sumur Bandung. ASSB. Roda Aing mantap saingan ieu roda. Rodi kata. Gimana menurut Andi sebagai pakar sepak bola? Untuk pakar anjing. Oh, coach online. Hah? Coach online. Untuk aing tara-tara mengomentari soal aing mah ngale ieu we ngatamengan pemain-pemain Persib aing disebutna IG teh karena sebegitu cintanya karena sebagai bobotoh. Geti di kieu teh. Digetiin biru anjing di kieu teh tah. Beulah da aing sok. Naon di jero? Biru. Jero ge biru. Darah biru, darah dingin. Anjing darah dingin mah tuh iya anjing pemburu beku. Kemarin kumaha timnas Ningali kemarin? permainan mah alusinya penguasaan bola mah cuman kamari mah akhirnya sebagian cenah lain tolak ukur main tolak lain tolak ukur da lawanna cenah rankingna nya di bawah Indonesia tapi kan teu kitu ngaranna di sepak bola mah bro. Jangan mengieunya. Eta ulah sok meremehkan lawan anjing naon oge. Karena kalau meremehkan lawan teh eta malah bisa jadi bumerang coy. Heuh atuh. Iya. Ningali permainan mah hade sih cukup urang ngan cuman kelah tingali pembuktian nu sabenerna mah ke jeung Hari ini Bulgaria. Senin, final lawan Bulgaria. Tapi orang kemarin salut si timnas dengan formasi 4-4-2 coy. Rata-rata cir orang kakarana ningali timnas make 2 striker anjir. Itu kerjaman baheula sih tirahannya. Di lapisan asa acan oge deh. Wes milanya. Luis Milla 4-4-2. Tapi cek aing mah asa Meureun. rek juga hampir mirip lah jeung taktik jeung si Khodak mah cek aing. gitu Karena nya. orang ningali kamari sih playmakernya Tom Haye gitu. Jadi si striker teh memang bukan buat untuk nyetak gol, tapi saya teh jangan ngobrak-ngabrik pertahanan lawan gitu. Beckham nu nusuk gitu. Maksudnya sayap pemain teh gelandang tengah. Tah urang resepna ka si Beckham teh kumahnya sok dibandingkan aja strikernya model si Laima lain mengkerdilkan atau merendahkan striker Ramadan Sananta lain tapi ningali positioning mah si Beckham hade cik urang pas anu gol kelas bro eta. Tah gol nu kadua ya
mainnya emang geus kajebak offset, tapi mainnya apal. Turun heula, da can dioper nya, turun heula. Pas begitu oper anjing eta cantik pisan. Asis Tapi oleh si anu oge, teu apa anjing. mah cenah ada gampang eta mah ngasupkeun, tapi tingali posisinya sebelumna sebelum Nyalah saya atuh, ngasupkeun teh membuka ruang nu paling penting mah. Pressing anjing. gitu oge teuing, tapi pemain lokal bakal bisa atau moal gitu bener, dengan aing dengan juga. pressure sebegitu besarnya gitu. Tangis FIFA kayak gitu, bro. once upon a time orang iya gara non ondang Bung Biner teh anjing. Sah Bung Binder. Bung Bender ya. Oh, Bung Bender Ah, sih. anjing mah nya tah apa Bung Biner sih. Tah balad aing anjing bala Wai. Di mana SSB? di babak. Ada main Bung Bender mana? Naon? Bung Blender meureun eta mah Bung Blender. Baik deh. Orang kakara sih Selain maksudnya. si Beckham kemarin mau nonjol asa wae tah cik maneh. Orang menurut Oleh Romeni. Oleh Romeni, Romeni bener. karena passing dia te egois kayak Ji memang nyam pemain luar sih nya maksudnya. Memang terus didikan luar oge. Dia tidak egois dan dia tahu posisi yang benar-benar harus dipassing Ya, dan harus dioper gitu. Ai pemain Indonesia mah kan cing nu penting mah kasih we oper gitu. Nah. Tadi ngalih lah posisi Heeh. pemain teh kayak kumaha terus positioningna di mana. Ningali musuh oge komo Timingna kan berupa. oh komo terupas anu pas gol kahiji kan anjing Madep pisan eta, bener. Pisan eta. Bener. tapi eta Beckham oge kudu diapresiasi bro eta Tenang anjingnya. menang jeung santai gitu hadapan kiper teh digocek kiper oge digitak gini Kita kan anjing teh mah digoyang ini wageun euy. Oh nama di RHJ ieu nya analog teh gini nya. Sentik alah cenah. kumaha RHJ. Anjing ngomong naon cek aing. Inggris ya Cing tarik goblok ngomong Main PS. oh RHJ analog. bener wae anjing ngomong. Ay, eta tadi bebladagan Dalin ngawiri dah tuh anjing. Tapi pemain kami si Doni tah mantep anjir. Aji bener Donitri eta urang Pemain Persija eta. orang respect ke Donitri eta alus pisan eta Gagah lokal pisan, eta madep pisan Donitri walaupun orang sebenarnya nontonnya cuman setengah babak karena orang menit 30 baru nonton karena baru pulang lah kamari teh Oh, nya. jadi orang teu nonton gol si eta mah Ya. gol eta hiji 2 teu nonton Oh, teu nonton eta. Teu nonton. Aing mah nonton sih. soalnya orang pas menit 35 baru nonton teh nyampe rumah teh pas yo anjay etam 2 gol hiji di plecing karena sudut tiang teh gini Kenal lah kana tiang. Eta instingna kuat. insting eta bro eta mau bisa Bisa, eta eta. pemain biasa-biasa mah bos Cik urang ketenangan eta boga ketenangan jeung mental. mental bro Mental sih. mental Soalnya eta. salah sahiji pemain anu nu dihujat timbuli teh ditutup komentar. Komen iwal teh si eta bener. betul itu di komen tadi tutupnya komentar Urang mah terenyuh anjing terenyuh mah ningali inung bapana euy. kayaknya Kolot mana nu teu narima Jelas anakna atuh. dihujat jiga Ya, kitu. tuh. Da lamun aing mengusir anjing ratakeun gitu. terus Bina Katakan saya inget eta. ratakan. Da pasti tuh ambek mana aing dicaci saya tidak takut caci saya Dipuji tidak terbang. lain. lain aya Diajak kiling ayo bang. lawan Dina saya diam, Diam, dicaci Bang. saya. Tapi kali ini saya kan lawan. Saya katakan lawan. Gitu kan. Eta mirip saya. Ya. Sangkowi aja. Saya inget kata-kata. Saya akan lawan gitu. Saya akan lawan. terus saya nu komen kan Beckham mah kunci aja di locker room Locker room, cenah cenah. bener mun di mun ke jeung bola gede mending dikunci we di locker room bisa ngagolkeun deui ai Cek aing ge mah. Ya. Sok enak rada pareum kan dua kamari isu-isu tentang negara-negara kali itu. nya Hantem ku soal si Beckham. ku si Beckham tang kayak bakal aya deui geus saeutik isu-isu Mantak anjing eta da aing mah rada amek pagawean-pagawean buzzer teh anjing syariah hina goblok. Buzzer. Buzzer. Buser mah ieu aya sergap Aing sok yang ngomong kasar ka jeung kali teh sia hina anjing pagawean juga gitunya. Kayaknya Goblok anjing. Tepang ngadu domba. Sherlockeun anjing gelut ya aing anjing. memang Salok taparani. Asli aing sok geuleuh kan kayak memang di urang teh pagawean loba pisan hina. buzzerna bro Indonesia. Apalatak pisan Ngeri, ya. salah nyokot aing Beckham terus ada sih kamari mah asa ieu nya nu ngeunah main mah si saya teh kiper teh Martin Paes Martin Paes asa teu menang bola cai eta mun pusreng nepi ka mitik ge anjing mun pusreng gitu ngajantul eta kawan untung nanti mainna peuting coba mun beurang tah Naon? garing korong juga nanti main aja korong di lah main bola mah moal tuluy kabeh Nyalah. moal tuluy alus Ronaldo Messi oge pasti aya bututna bro nyanya lah karena kurang sok main bola gitu dah nya kadang orang
mun keur tegaran awak gitu dipaksa main. Tapi ternyata di lapangan mah orang kalah gacor gitu. Menang bisa masih gitu. orang. Terus meureun karena belum chemistry-na belum dapat oge dengan sistem yang pelatih baru terapkan gitu kan. Heeh. Atau bro dua pelatih atau di sistemna beda-beda aina pelatih katilu nyapa untung we sakitu oge gitu. Leuwih Belum terbentuk gitu chemistry naon. mudah-mudahan masih ari ngaranna pemain mah kumaha supporter bro. Lamun supporterna sarehat mah pemain maksudna sarehat teh waras. Allahu Akbar gitu kan itu. Lain coy maksud orang teh mainan teh mengedepankan bullying mah bakal begi edan Ya. marahin oge. Saya kan satu negara gitu lah. Cuman kan ari ngaranna pemain Persib mah geus wareg ku cacian tong boroning ku Tong boroning ku supporter batur ku bobotoh sorangan ge kan mun kesana beak gitu. gitu. Tidak performa terbaiknya dihujat. Nah, mata kan ka haters si Beckham percuma mana rek ngaranna kumaha ge da si Beckham mah besar karena cacian Karena cucian. Karena Eta laundry berarti. si Beckham besar karena cacian, pujian adalah racun. Eta teh bener anjing. Tapi sok teh ayeuna alane aja. Naon teh? Kan ngehujat sampai ke keluargana gitu kan. Garoro. Wah, eta mah geus tasuk akal sih. Parah pisan sih eta. Yang nggak kalau misalkan mau nge-hate gitu ya udah ke orangnya aja gitu. Jangan sampai bawa ke keluargana gitu. Tapi da ku aing mah didoakeun nu kitu sing malik deui anjing ka keluarga sia. Aing teu narima demi Allah aing teu narima. Sok anjing riungkeun anjing panggilkeun aing. Bener ya aing. Riweuh kieu aing anjing sa aing. Keluarga lain. Cenah naon? Sama nih. Darah biru Persib. Karena orang mempunyai rasa memiliki sebagai bobotoh gitu. Sampai di posting ku FIFA World-nya 43 Cik aing ge teu nyara ratu teu mosingkeun Persib mah hampura apa ya aing rada ngagas. AFC teu rame ayeuna eueuh Persib masuk. Heeh sok da ramena mah ku Persib halayak ACL ieu mah tuh. halayak dunia maya mah nya. Yo, Akuna ge kurang eta si AFC Hub kan. nyalah tuh ayeuna mah. Nya maksudnya ya tingali we mun bobotoh di mana-mana aya bro maksudnya. Salam dunia. Aing kadang ku pamajikan ge sok rada ditegurnya. Nanaona sih kamu cenah teu dewasa ngomen-ngomen gitu. Cak aing teh sekali Persib jatuh ke hati mah maka sabono royot ge resep ka Persib gitu. Sabono Saburayot. Sabono royot teh nya kan karena ngadukung Persib mah ya konteksnya ke Persib teh pemain Persib bermain di timnasnya. Sekali maneh menyukai Persib teh nya karena emang ngadukung Persib mah geus jadi turun ti luhur nya turun geus jadi budaya gitu. Eta geus Semendarah daging bro Persib mah bro. Kadang keur gawe ge nya streaming heula gitu kan. Tak gitu. Nyempatkeun waktu gitu. Karena memang sebegitu cintanya emang mengakuinya manajer Borneo ge mengakui bahwa bobotoh bahwa Borneo teh harus belajar banyak kepada Persib. Model militansi supporterna terus teh manajemen keuangan klubna emang benar-benar sehat Persib. Kan cekot Jasin oge satu-satunya klub di Liga Indonesia yang terkenal di dunia teh nya Persib. Heeh. Memang sih. Cik aing mah da untung nu main di Persib mah manehna teh main. KB sih nama. Atuh tingali anjing dina baju geus siga pasar jiga jongko anjing. Jongko. Balap Sponsor hungkul anjing. Geus loba sponsor ya. Heeh. lobanya duitna. Loba pisan anjing. Sugan lama nyen menyaingi JDT. Johor yo JDT. Bisa sih cek aing mah. Di Liga Tani kan ya. Heeh. Juara terus. Bakal kalewat ya DT oge. Asal kemarin deh asal urangna waras lah ulah kudu ngabuling. Tapi Persib bersinar rasa ayeuna-ayeuna nya maksudnya hype banget Di era si Bojan Hodak bener. Ya mudah-mudahan hat-trick bro. Hat-trick juara. Feeling mah bisa cek aing Bisa lah. bisa hat-trick Persib. Kalau tidak ada mah ya. Nah, kalau tidak ada yang di penjara lagi mah. Kalau tidak ada Paria itu. Anjing paling. Paria mafia. Oh. Anjing. Jokes nate anjing jokes SMP banget. Anjing. Yalah mantap mudah-mudahan juara lah timnas anjay. Menjuara mah udah lumayan tah Naik nya. kan peringkatnya naik. Naik peringkat langsung ke peringkat ke seberapa nih? 25 gitu. Aing sih orang Ayeuna timnasnya ke 120 masalah. 2 hiji. 120. 2 hiji. 120. 2 hiji. 120. Anjing cerita. 120. Dua hiji, sok. Negara Indonesia timnas. Timnas Indonesia. Kamari menang teuing sih kamari menang. 120 ayeuna teh. Peringkat ke seberapa ayeuna? Katilu. Peringkat FIFA tuh bro, peringkat FIFA.
FIFA.com. Peringkat FIFA. Kemarin menang jadi ke seberapa? Nah, kelima Portugal. Oh enggak saya kado hiji berarti. Nama Seberapa? itu searching sih peringkat timnas di FIFA. Iya kan FIFA. Cok 100 sabar 100. 120 ya, terus. Tah. Nya 120 kan. Oh panai kemarin menangnya. Naik berarti. Anjing kur naik sa peringkat berarti ya. Heeh. 1.900. Kan lamun hayang naik ka peringkat hiji mah kudu alus salistungna. Hai, anjing kayak diadukeunnya antar SD. Make cipoa. Anjing. Sama sih Mas. Tapi emang bener jago anu ngaditung kayak cipoa Asli. geus dewasana. Tapi orang sampai akhirnya sih ting pernah nyoba ting tanya asa teu bisa ngitung make cipo. Orang sarua sih itu bisa ngan dipakai cocokan unggul gitu-gitu jadi Kecrek-kecrek. cipoa. Jago berarti nya anu bisanya. Jago emang. Kot-kot bala marak ke. Ah kalau kot baheula. Heeh, marak ke cipoa oge. Bala mah tinu kenteng cipoa teh coy. Dan sebakal itu nu kenteng. Dan sebakal. Dan sebakal itu nu kenteng mah anjay. Nanti tadi teh non si Beckham terus tadi. Si Beckham, terus si Putra. Hah? Yang putra. Cek aing ge. Eliano kemarin Eliano. kurang greget karena kemarin menit bermain Bermain. sebentar. Terus di abus Tiba-tiba kan dua aya ya. Elkan Bagot oke sih. Aya Elkan Bagot oke. Jalan rangkung tengah-tengah najeng J.I. Jazz. J satu eta wah. Keren. Teuing nya ari cek pelatih cek urang mah kurang euy nilaikan banget ke soalna baik mah ketika pengambilan bola pas manena kecolongan geuning. Oh, Untuk jadi gol geuning pas manena bola luhur eta teh mun seleksi ya, mun seleksi. Eta geus kurang poinna teh. Pasti Karena geus solusi gitu karena si bisa. Miles Higer bro. Bisa ge. Si Miles aja. Oh. Cedera Miles, eta nu paling mahal geuning pemain termahal. CL-nya. Heeh. Lamun si eta mah pasti si eta sih. Kemana si ieu urat madu kurang ieu nya. Urat mangun. Urat aret. Kemarin Bangun emang karena- Beckham sih emang KBK ieu ku Beckham cu urang. Tapi orang lihat di TikToknya karena kan si Beckham tuh menjadi man of the match-nya di kamari. Betul. Kalau baru ngehujat oke bro. Karena yang harusnya man of the match itu adalah oleh Romani, Ah, oleh Romani. Jadi sekurang memang oke, oleh Romani memang dari segi passing oke. Tapi kan nu loba target on targetnya si Beckham. Heeh. Ka gawangna gitu. Aya nama orang bagi paham ketika aya nu ngaujak kita geus teu kudu ditanggapi cek urang. Betul. Langsung ngobrol ke si Beckhamna. Heeh. Salah anjing lu itu goblok. Aing goblok anjing. Astagfirullah. Keruput. Ji, mantap. Masalahna si Andi mah itu teh lain bau anjing beurik kan. Ya. Eta teh nya mun make non kamera infrared gitu aja. Goyang-goyang keluar cerita aja. Kita enggak jadi gitu. Ejinan aja. Ngahir anjing. Anjing cenah ieu mah rada ngahir. Suara tidak ada sih. Tapi eta nu anu Aroma aja terasa ya. Eta nu ngaranna teh membunuh tanpa menyentuh teh. nya angin-angin dia loh. Aduh. Pantesan jual ngarokok. Rek disamarkan ke bau rokok. Anu dibalik di kemarin gitu teh. Tapi itu teh heula batuk panderi. Jadi ingat budak leutik nu hayang modalnya. Era teh era apa teh kata. Nu kurang ditegeun. Enak goblok. Isin. Oh, di keluaran. Dengan modal. Dia tuh video ke hidungnya. Aduh anjing. Apa-apa lagi. Enak mah gitu ya dua pilihan. Mending bau atau mending era. Heeh, anjing gitu ya. Atau lu video Mama, papa berak. Mama, papa berak. Anu pertama itu bertahap. Digugil anjing. Ih anjing. Pitayeun deui ngobrol teh. Saya nu itu. Urang apa tadi sih nu itu? Cai teh rahasia mah itu sorangan tapi bau sorangan. Jadi itu aing teh. Aduh. Allahu Akbar perih ya kan panon. Bes pantesan jual ngarokok sebentar menyamarkan aroma. Campurkan. Balik deh ke asbak anjing. Back to asbak. Teh tadi nu soal bullying enon haters teh. Yes. Ayeuna mah cek urang teu kudu terlalu ditanggapi coy karena
ku sebagian buzzer teh pasti dipelintir teh coy. Anu isu-isu keur panas pasti pelintirin kadinya. Mata orang berpikir jernih aya Yoi. Oh berarti memang bisa jadi karena eta lah gitu sebagian mata cek aing ge pekerjaan sia ta buzzer gitu hina anjing. Hina pisan cek aing mun gitu. Ya kan intinya Memang sebenarnya namanya tidak akan ada. Maksudnya teh pasti ayalah orang-orang oknum yang ingin menghujat tapi tidak akan ada asap tanpa ada api. Eta teh gara-gara bazar mimitina muncul jadi kabeh ngariluan. Heeh. Keur mah di budaya di urang mah babari kan babari kagiring gitu. Babari kagiring Siga meri gitu kan mun ku meri bebek. Mun ngamun meri kan gitu. Meri atau bebek? Meri bebek. Bebek jeung bebek. Bebek jeung memek. Astagfirullahaladzim. Iya, aing geus silat teu ngasaan teh. Asli astagfirullah. Bebas kayak budak. Parah. Kayak eta mah off cam Meri jeung bebek, meri bebek entok naon bedana? beda. Beda tuh di suarana. Kesalahan kumaha suara bebek. Gitu. Meri Gitu we lah ya entok. Eta juga eta gitu di rakyat di urang mah cik meri gitu cik nu ngangon. Gitu kan ngobring ka dieu. Ya, tak gitu kan. Digebakeun. Nyonyong ngarenog ge gitu di urang. Naon anjing enggak bahas itu. Balik dia kan serius balik dia. Aduh, aing. emang gitu-gitu mah ngiringkeun meri. Gitu jika ya nanti Emang ciga cowboy ente jika ya mana mun ngagarap sawah bala ku munding gitu kan. Mengkol teh mun mengkol ka kanan. Mun ka kiri. Mun ka hareup. Bener teh Mun lurus. Bener anjing sok kali gara kata ke mending bala. Pada kesajam. Bal mending di balapan. Aduh anjing. Tah, ya kamari naon ya itu tadi ngomong jadi pohon deui Kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah tidak ada haters lagi. Tapi haters pasti aya ya. Wae da mah. Ya wae nya. Mudah-mudahan tidak ada bukan ki jadinya teh mudah-mudahan kita bukan jadi bagian Betul. dari haters tersebut. Orang mah terus mendukung we meskipun orang terlalu Siapapun cinta pemainnya Timnas, gitu. dari manapun Klubnya. asal klubnya ya kita tetap support bro. Indonesia teh nya arurang gitu. Tapi memang ieu mah orang biduari gitu. Henteu terlalu greget gitu orang ka timnas mah terkecuali ka Persib. Karena memang aya istilah timnas aing mah Persib teh nah eta karena eta Cul budak cul pamajikan gitu. lain. Cul ku Hermawan. Cul lain nih lain. Kalau aing serius ya yuk. Cul budak cul pamajikan cul gue mau. Lucu eta. Bijilna kalimat timnas aing lah. Anjing aing rek serius we kela. Bijilna kalimat timnas aing mah Persib teh karena eta karena cacian ka pemain Persib karena bijil we da anjing. Naon sih da timnas aing mah Persib gitu. Lain ka bukan berarti teu nasionalis anjing. Da salila aing cicing di Indonesia geus nasionalis teh gitu. Meskipun aing dipajegan we ku negara. Nah, anjing jual curhat. Lain jual curhat. Pajak dibayaran. Sok jalan. Kita ngelaporkan sorangan. Tapi di era Kang Deddy nya rada mending lah. Nah, ini mulai asup Karena dibangun kena bener karena jalan. benar. Tinu pajak teh nya. Dan mudah-mudahan lah konsisten lah nya. Amin. Dan sekarang kan lagi ngebangun jalan provinsi cenah. Geus teu kudu jadi R1 lah Kang Teu Deddy. kudu, geus we. Sapaehna aja jadi gubernur Jawa Barat. Seumur hidup. Seumur hidup bae lah. Atuh loba bereskeun Jawa Barat oge. Pungli tah loba made ene. di Pantai Santolo kan lebih Sama ka tiketnya 45.000 aja. Motor eta teh atau sa motor? Motor. Mobil meureun cepet meureun. Teuing tanya kama kitu preman-preman lain ieu nya preman-preman kampung dah. Masih memanfaatkan. Ya harusnya mah gitu kan. dikelola dengan Sebaik-baiknya dikelola dengan ya maksudnya kalau misalkan itu masalah sih misalkan teh tiketnya sampai 40.000 tapi fasilitasnya bagus. Angger ya, kita geus asup eta teh dipenta uang retribusi kebersihan. Tapi dipenta maksudnya diminta. Anjing kacaretan ge. Kita geus kacaretan teh dipenta retribusi kebersihan pada jeung sampah pabalata Ya mata karena kurang itu masalah ketika tiket masuk ke tempat wisata itu tinggi atau di atas 50.000 misalkan.
yang biasanya 10.000 tapi fasilitasnya bagus. Misalkan Ya. WC-nya banyak, bagus, tempat dalam penginapannya bagus. pengelolaan tertib ge pasti pengunjungnya bakal tertib. Betul, Nah, betul. Jadi aya kan aya istilah Anda sopan, kami hardcore. Wah, hari deng cokor. Gitu. Kami sopan, Anda hardcore. Nah, jadi nanti enak suka politiknya. Ya mudah-mudahan lah nya si Pak Dedi teh konsisten. Orang mah salah satu orang jujur emang temilihnya model Prabowo. Kamari teh siapa sih saingan teh? Anies. Emang aing mah anti memilih pemilihan umum teh aing pasti dicolokan KB, tapi aing tara golput. Mun golput kan sieun disalahgunakeun si non ngaranna teh kertas suara teh. Soek-soek ke mana? Aing mah dibolongan ku aing mah dibolongan KB. Nah, Jadi cik suara pamajikan teh kamu nanti milih, pilih KB mah adil, da orang mah adil cai teh kitu ka pamajikan. Jadi Ya mudah-mudahan lah. Meskipun orang untuk memilih Kang Dedi tapi aing suka Support. kinerja Kang Dedinya madep pisan manehna ngaranna teh kampung diurus, kota ditata, lemur diurus, kota ditata atau Ya benar gitu. madep pisan. Ya mudah-mudahan nah ini kan jalur ke Cianjur Selatan udah bagus. Gitu. Tah urang teh- Penerangan di mana-mana. Nah, memang orang jujur benci kanu pemerintahan maksudnya oknum-oknum anu lalicik aing benci pisan kanu ka itu mah. Paling depan lah ngomongkeun gitu aing mah bawa di keluarga, bawa di barudak karena aing rujit jelema-jelema anu ngaranna teh mengambil kesempatan dina kesempitan ka itu teh. Ya benar. Ya Tapi mudah-mudahan. karena Kang Dedi kinerjana halus aing jadi resep gitu. Tah semoga urang ge bisa nurutan kepribadian Kang Dedi gitu dari Betul. hal-hal yang terkecil Betul. model konten Jadi contoh lah, jadi contoh. manehna kan dicela gubernur konten tapi kan manehna tingali bisa mere urang resep ka jelema nu kitu teh coy mere kanu teu bisa Inspirasinya. gitulah tah gitu berbagi teh bener-bener madep gitu. Kadang kan orang teh mikirnya ieu mah mere oge buat dikontenkeun eta teh sebenarnya jangan ngajak. Tah, Yuk gitu. urang ge bisa bagi nah si maneh teh bisa gitu. Tergantung cara pandangan orang menyikapi eta Betul, sesuatu teh. betul. Mun urang jiwana iri dengki mah nya anjing naon sih? Ya, gitu, memang gitu. bakal gitu terus. Tapi ku zaman ayeuna mah cik aing ge geus eueuh nu rahasia. KBG geus pasti dipublis Betul. gitu. Apapun sekarang mah. Nya. Mana soal kan zaman digital ada. Nya geus teu Aya tapi babaturan orang teh dipublis jauh-jauh leungit we Instagramna eueuh. eta baturan aing WhatsAppna oge. leungit deh. Udah batan orang oge. Heeh, aing ge inisialna teh Fajar. Jual tiba-tiba nah, Instagramna eueuh dinonaktifkeun, WhatsApp lagi. Instagram WhatsApp lagi eueuh fotoan cek urang tapi di WhatsApp teh checklist 2. Oh iya mah sesuatu, susu mah kayak sepatu. Nu kitu teh pribadi yang dewasa brother cik aing mah. Jadi manehna tidak mau mengumbar kesedihan, kesusahan tidak mau diumbar. Cukup ku kesenangan nu diumbar mah gitu. Ayeuna langsung tebar pesona. Berebetkeun enak mah. Rek ini tiga tadi. Rek ini toge foto heula sakedeung bae ka mana? Emang pake cai jai. Kalau foto heula. Binatangkeun jai. Oh nama lawan we teh. Lawan. Pas urang teh geus Saya kan lawan. Aing rasa we kata-kata teh lah. cek urang teh. Hayu jai, kala tuh foto heula sakedeung pangfotokeun ka mana atuh? Tah, bener eta nyeun baju teh nya kata-kata di tukangna. Saya akan lawan. Lagi orang nyeun bajunya SMP podcast. Tukangna saya akan lawan. Mah we nu nyeleneh mah. Dan sekali lagi tunggu kehadiran kita dengan brand lokal Bandung. Nanti akan kita spill di story Instagram lah. Dengan Mudah-mudahan brandnya siapa? terrealisasikan. Amin, amin. Kemarin udah ngobrol sama ownernya, Ya. langsung katanya oke Rek, kirim aja desainnya kayak gimana. Cuman teh orang mah ngirim logo we hungkul mangga dek di kumaha oge. Eta diperjualbelikan atau secara gratisan? Nanti akan kita perjualbelikan, tapi orang teh cuman minta 4 sampai 5 piece dulu. 3 untuk kita, 2 buat giveaway dulu. Ya, Dan nanti kalau misalkan oke, desain oke, terus juga peminatnya mungkin ada. Amin. Misalkan teh para pesona ingin beli dengan harga diskon aman. Ya. Nanti kita akan jual. Nah gitu jadi Buat intina kita mah- kaya, Bro. Oh iya amin. Karena orang kembali ke tadinya orang mah dina jorah teh diteken mun urang beungar, orang yang siga Kang Dedi. Maksudnya berbagi gitu lah. Nah, urang geus ini. Orang teu munafik, Ya. jujur orang dina segi kebaikan dermawan orang ngiblatna ka Kang Dedi, resep gitulah. Urang geus ya impian orang gitu. Lamun indit ka mana-mana teh jeung misalkan jeung keluarga lah jeung pamajikan atau jeung babaturan ini teh. Aya nu di pinggir jalan atau teh hayang mere wah gitu, Bro. Karena
orang pernah ngalaman susah. Betul, Gitu, orang gitu. pernah mengalami itu aja da teh berharga pisan gitu walaupun cecek manehnya cek kamar itu ya 2.000 ikhlas atau 20.000 teh ikhlas mending mana? Mending 2.000 ikhlas. Mending 20.000. 20.000 karena gede gitu kan. Tapi bener saya doa anu tanpa diminta mah nya nu kitu. Orang mereka tukang parkir ya. Eta teh bagi manehna biasanya kan 2.000 standar. Urang ketika mere 10.000 jago lemu teu ngadoakeun. Asli. Eta teh geus kaalaman ku urang. Nuhun bos. Bos Cacing padahal aing sehat. pegawai sarua pegawainya tapi yang dipanggil sarua bos. urang ge. Aduh nuhun kanggo maya. Oke kan kudu umroh sebenarnya mah kudu naik haji. Mereka Mereka gitu. Hatur nuhun Pak Haji. Asli. Urangnya kamu Asli Aturan Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji. Seteh. urang mah atuh nuhun parere da wawuh jeung urang. Satpam komplek. Eta mah Paugut atau Satpam komplek. Ting karena memang geus urang ge jelema mah kumaha pepelakan teh bener. Nya. Urang lamun ieu asup ka komplek gitu ka imah. Alhamdulillah gitu masih kene bisa nyempetkeun gitu meskipun diusahakeun mah orang goceng lah minimalnya gitu. Meskipun memberi mah tidak ada batas nominal. Mereka jadi manehna kana meureun nempo lah si jelema ge tiap orang ieu lah gitu. Anjir langsung dipanggilkeun cai. Beda ari ka ieu mah. Kapesona mah cai teh beda. pesona nyondong. Nepi ka dipanggilkeun nepi ka dipangeureukeun gitu kumaha. Anjir bener ku jelema kumaha pelakan teh. Tapi orang pernah ngalaman ketika pasti gitu kan aing teu moal duit. Baliklah ka imah aing balik deui kan ya. Bikeun ya baru. Mang ceng temporan nu tadi ya karek bisa mere. Anjing bener eta nu. Terus satpam teh kirang atuh cenah. Atuh sih. Pikiran mah Apa kira-kira 5.000, 10.000 cenah. Main teh balikeun deui. anjing. Mun mere sanggup teh kerupukna mana berarti. Alah, adalah. Pokoknya sekali lagi kita akan collab dengan salah satu brand di Kota Bandung ya. Yes. Amin mudah-mudahan segera terrealisasikan. Betul. Terima kasih juga yang sudah menonton episode kali ini di episode Syawal lah ya. Kita akan dan mungkin kita akan nge-tag di salah satu coffee shop juga. Amin. Nanti ya Mudah-mudahan nantilah masih diberi kesehatan. Betul, dan amin. Dimudahkan rezeki siapapun lah. Tidak intinya untuk berdoa buat para pesona ge nya. Yoi. Didoakeun ku abi sing urusana sing lancar, anu Amin. can nikah sing geura didaekeun jodona. Untuk Amin. Bapak Pajar sok bisa aya bade ngadoa kanggo para pemirsa. Untuk para pesona singgar ada milik. Amin. Bener tapi emang eta hiji doana yang Nyala. hiji doa adalah sing gede milik. Tah eta. Doti kolot. Karena mun urang beunghar mah buraberege ge moal hese. Betul. Kucina mah urang kudu beunghar. Oh. Bener emang beunghar. Benghar teh kudu- sagalanya. Nyanya lah beunghar hate, beunghar harta, eta geus. Loba harta tapi teu beunghar hate mah pasti medit. Nah, loba harta tapi pedit. Angger si korun oge baheula geuning dikurub. Tungtung nama dikubur. Ngomong naon anjing. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram kita di @SPR_podcast yang mau Angger we ayanya. Aduh, astagfirullahaladzim. yang mau follow Instagram kita boleh. Dan jangan lupa yang terakhir subscribe channel ini agar channel ini minimal sekarang udah 500 subscriber ya sampai 600, 700, 800 sampai 1000 lah ya. Tak diingatkan jangan malu untuk mendukung channel temannya. Betul. Ulah gengsi. Karena namun orang geus 1000 subscriber, orang pasti babagi oge lah. Moal poho orang. Mau poho orang oge. Ya, eta mah watak orang Sundanya. moal poho. Betul, mau apa? Kalau itu terima kasih yang sudah Meskipun menonton. manena menanamkan beres ya aing keur menggebuk. Siap. Meskipun kamu menanamkan kebaikan si biji wijen, maka akan diganti dengan si biji. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye. Dadah. Sekian deui.